Bola tuh baru dah. Kade. Rakyat kari bakal jati kasih liku junti. Seni dengan masih dengan mulai masih Sunda. Ingat Sumedang Pusarna Budaya. Ini percankan paitan akhir perangna pupuhu Putra Sunda Kabupaten Sumedang biasa ngolah pangitanya. Biasa ngolah pangitan marorang kali. Canten abdi oge kanggo kapangarsan Kang Usman pangitan insyaallah lah panginten makanan anjeun lah gitu. Amin. Salajengna Akang. Mohon alhamdulillah panginten tadi nu didugikeun tahun sabaraha Senam Putra Sunda teh berdiri. Upami teh hilaf mah nyahapunten da hati payun panginten ngobrolkeun sejarah ari sepuh ka abdi mah kapungkur almarhum pun Bapak ukur tiasa masihkeun ilmu naungkul ilmu kumacarana urang menang dinu kejuaraan. Nah dinu sejarah nama tepatos teuing kaguar anu utami panginten nami paguron silat Putra Sunda kumacarana bisa gede deui. Kirang langkung panginten Putra Sunda Kabupaten Sumedang teh lahir di tahun 77. Mohon 77. 1877 itu nu ku almarhum Bapak malihan panginten kantos ti payun mah Putra Sunda teh pami telepat mah pun lanceuk teh nung teh kantos ngawakilan pon waktu di Bali Sumedang teh. Ieu teh bibit asli di Sumedang. Asli di Sumedang. Mohon ti Putra Sunda. Ikut pon di Bali waktu di Bali mohon. Alhamdulillah panginten bibit-bibit atlet anu ti payun ku almarhum Bapak mah jaranten. Ya abdi ge panginten teras ka para pengurus sok tonjongkeun da urang mah ti baheula boga ngaran ayeuna prestasina barudak poyena kudu sarua jeung baheula. Keun ayeuna mah nambahana organisasina bisa langkung ageng. Alhamdulillah amin. Kitu Pak Odi. Lajeng panginten ieu ayana paguron Putra Sunda di Kecamatan Tanjung Karta. Ieu salah sawiosna hiji bahan kanggo abdi dan memang anu tadi tos didugikeun kumacarana simkuring ngalestarikeun budaya pencaksilat ka tiap pelosok. Kang Wawan ku konsistenna sareng pengurus alhamdulillah ieu Kecamatan Putra Sunda Kecamatan di Tanjung Karta tiasa ngadeg sapertos kieu. Tiasa ngadeg biasa gaduh padepokan halira dugikeun ka alatna fasilitasna alhamdulillah itu Putra Sunda Kecamatan Tanjung Karta sangat luar biasa. Margi kunaon tadi didugikeun ku Kang Wawan Putra Sunda tiasa kagungan bantosan CSR. Margi paguron Putra Sunda ayeuna panginten tos berbadan hukum, gaduh legalitas, tos gaduh Menkumham. Mohon. Alhamdulillah panginten tiasa lungsur anggaran-anggaran. Gitu panginten Pak Odi, Pak Kuwu. Dikawit dugi ka awal 77 nya terus sabaraha taun di guar ku Bapak Ketua Umum. Janten mun ceuk istilah ieu mah nerbitkeun atlet-atletnya kanggo panginten kapungkur nu aya di Poddo teh atlet nasional. Leres atlet nasional. Ti wilayah ieu teh alhamdulillah ti Putra Sunda teh gitu mah. Lajeng itu Putra Sunda mah di Sumedang alhamdulillah Kang Odi hiji-hijina paguron anu tiasa ngayakeun kegiatan kejuaraan pencaksilat Putra Sunda Cup. Jadi kejuaraan Putra Sunda Cup teh mulem sadaya paguron-paguron di Sumedang ngiringan kejuaraan pencaksilat Putra Sunda Cup dugikeun ka kejuaraan teh dugi ka kalima Putra Sunda tuh. Nah, tahun sabaraha tah Kang? Eta teh di tahun 2012. Jadi tiap tahun. Tiap tahun Putra Sunda tuh ngaya kejuaraan. Sabaraha lami mun upami minggu sabaraha minggu, upami bulan sabaraha bulan, upami tahun sabaraha tahun nyuprih pangarti mileran kepangabisa dina bidang ulin usik pencasilat maguron di Putra Sunda. Ki sabaraha tahun ngiring latihan dugi ka tampilan model gitu. Selesai na model gitu. 5 tahun. Subhanallah, waktu anu prestasi teh saya. Prestasi alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Disagigireun bukan saja meureun nampilikeun acara-acara event di pemerintahan. Oke. Kantos meureunnya nampi panggilan tinu hajatan. Oh, luar biasa tuh ini. Suatu kebanggaan kuring panginten Odinya Laras ke satu
putra Sunda sing langkung ageng. Amin, ya Allah amin. Sing langkung berprestasi. Terus Langkung seueur panginten murid-muridna. terus Prestasina langkung seueur deui. iya. Nya teu hilap urang sadayana cing sarehat. Amin, amin. Para pelatih, sesepuh sadayana panginten harapan anu utamina di peribados intina nya. Utos hampir 5 tahun abdi ngadegeun ieu paguron. Terus Ya alhamdulillah panginten teh desa Cipanas mah teh acan aya sentuhan. teu acan silaturahmi Silaturahmi mah aya mun asa janji-janji eueuh gitu. Oh gitu. Nah kan panginten anggaran pemuda olahragana mah aya panginten di desa oge. Aya anggaran. Abdi teh asa di janjian teras gitu. Sumuhun. Nah, alhamdulillah itu pemerintah kabupaten mah panginten CSR yang mereka cair. Alhamdulillah. Nah, panginten abdi ge moal sanes nyungkeun artis pribadina. Tapi anggaran itu harus direalisasikan. Anggaran untuk pemuda olahraga dan budaya lah gitu kan. Nah kemana panginten anggaran selama 5 tahun ini kemana nakeun? Eta sarada tarik ngobrol kan. Da memang ieu teh saupami sim kuring jadi kepala desa. Mohon. Ieu teh hiji aset anu kedah bener-bener dimulai dirojong di deudeu. Sarana mah di Terutama ke wilayah. Terutama Bapak Kepala Desa, aparatur pemerintah kepala desa, kepala desa Cipanas itu kudu bener dirojong, disupport di deudeu. Da panginten latihan mah continue latihan mah tiap Jumat tiap minggu latihan. Nah panginten enak murang kali Stasiun Payun menyiapkan kanggo pertandingan ka Kuningan. Tuh, minggu pertandingan open. Adanya persiapan baru dah Alhamdulillah panginten rencana murang kali ngintunkeun 25 nya. 25 orang. Siswa-siswi perwakilan di Paguron Putra Sunda. Nah, mau ngintunkeun ka open. Acara di Kuningan. Majalengka. Harus dipertahankan dan dikembangkan itu kan. Ya. Panginten pun dan pemerintah setempat desa ya ulah dari upaya nokor sih atuh. Tingali sekedah nama di desa-desa Nusanes abdi diupe bahkan di desa-desa terus dialokasikan dana alokasi umum, dana alokasi khusus gitu nya kanggo ka setiap budaya khususna. Kadang-kadang tersilat wae nya di desa utamina di pali dia ya abdi teh acan ngadangu ibaratnya di wilayah pemerintah desanya realokasi dana umum, realokasi dana khusus gitu nya tasan buktos gitu di Manawi ya maka payuna kanggo ka pemerintahan setempat kanggo ka kepala desa Cipanas hayu atuh urang rojong lah euy nya ieu Paguron Putra Sunda gitu sabarut nanjeun lah majeng gitu da kanggo nyengitan penginten desa Cipanas oge nya Kang ya eta mohon jeung terutama membawa cik mudah kali-kali mah atuh ti disebut Barpora teh atuh sok melongo kade nyurpei kade ieu tingali ai barudak semangat siswa-siswi murid-murid loba beuki dari beuki saeutik beuki namahan tapi ieu Paguron kurang memadai santeleutik itu pan asup meh itu ditukar janten ironisna paudinya ya mudah-mudahan panginten urang berharapnya saatosna pemerintahan aya nu enggal kitu nya bupati semoga bupati anu terpilih panginten mudah-mudahan biasa perhatikeun lah ka budaya. Panginten ke oge panginten instruksina mah kitu ka setiap kepala desa atuh kepala desa teh ulah cicing-cicing wae. Supaya abdi ka wadi visi misi abdi sareng tanggal mah. Heeh. Abdi mah semakin dicuekan tapi semakin semangat. Wah, keren. Gitu, tanpa bantuan kita harus bisa. Itu kan. Buktina ke ayeuna. Buktina panginten biasa urang. Jadi payah perjuangan anu moal bisa dijumlahkeun ku. Wah. Tapi bisa kieu, bisa harus tapi urang ge percanten lah ke kapupuhu panginten Putra Pasunda terus di Kabupaten Sumedang lah. Manteun pantas teh kantos janten ketua umumnya ketua umum bisa piraku teuing kitu nya ajeuna aya cek kasar mah taya bisikan teh harewos. Mudah-mudahan Kabupati anu enggal ayeuna pintunya anu terpilih kieu nanti mudah-mudahan tiasa panginten sok pambebenahkeun ieu lah Paguron Putra Sunda gitu mah di utamina eta we urang mah saha putra Sunda anu boga prestasinya luar biasa dan atas kelembagaan terus berbadan hukum ya sudah organisasinya tertata dengan rapi kepengurusannya bagus muridnya terus
di mana-mana emang kantos panginten emang kantun panginten emang perhatian perhatian di pemerintahannya Insya harus Allah ketua gitunya kaharepna prestasina leuwih naik paguron pencaksilat Putra Sunda ku pangrojong pangdede ti aparatur pemerintahan yang dimudahkan balakan nah nyuhun Pak Deni Kang Deni Waalaikumsalam. Assalamualaikum Alhamdulillah hatur nuhun pisan Maudi Pak Kuwu itu kan nambihan sakti. Jadi ieu paguron lokasi di Citaman. Lokasi di Citaman ya hasil kamari kumargi kamari teh pas badai pertandingan beberapa sasi kapengker gitu kan lamun ayeuna di tiap-tiap wilayah kan hese akhirnya berembuk sepakat janten ieu damel pusat ayeuna teh alhamdulillah janten tempat ngariung teh di dieu we gitu da tiap kecamatan aya paguron Putra Sunda tapi Jumat sareng Mingon kempel di desa Dayana alhamdulillah nya ayeuna teh sementawis ayeuna panginten anu aktif ke Rancakalong Rancakalong, Sumedang Selatan, anu aktif ayeuna gitu kan, ya sareng Tanjung Kerta pengen tilu kecamatan. Ya mudah-mudahan setelahna ke ketua umum kamari lengser beres jabatan janten ketua IPSI ayeuna kembali di ka Putra Sunda gitu kan, ya tiasa ngabanjengkeun deui nu langkung majeng Putra Sunda. Kumargi Putra Sunda ieu sanes wae paguron tapi keluarga besar matak dinu eta ge keluarga besar paguron Putra Sunda namina keluarga nya alhamdulillah janten sanes marurang kalina hungkul upami latihan kempel teh orang tua oge sok tarurun kirim kempel jadi mempererat persaudaraan ulah sampai ka istilahna naon urang murang kali orang latihan di hiji paguron tapi orang teu apal paguronna di mana saha nu ngalatihna gitu kan ari ieu mah alhamdulillah Putra Sunda mah keur mah paguron Putra Sunda berdiri sudah kirang langkung 47 tahun gitu kan kirang langkung 47 tahun berdirinya paguron Putra Sunda anu kapungkur memang di Sumedang paguron Putra Sunda salah satu paguron terbesar dan selalu mendapatkan juara umum di mana paguron Putra Sunda ikut pertandingan baik daerah, provinsi ataupun nasional, gitu kan. Kumargi berjenjangna masa perjalanan waktu banyak paguron-paguron di Sumedang, ya akhirnya dari paguron Putra Sunda yang senior punya kesibukan masing-masing. Nah, rada jalan di tempat, tapi alhamdulillah kirang langkung 5 tahun ke belakang dari 2018 mulai perkembangan baju kembali Putra Sunda malah aya kelangkungan aya kelebihan ti Putra Sunda nu kapungkur naon kelebihan anak nyaeta aya nama keluarga besar janten sanes murang kalina hungkul anu aub teh termasuk sepuh na oge ngiring aub bahwa ayeuna aya pertandingan di mana sepuhna ngiring anu bagian masak teh mah anu bagian naon gitu kan janten atlet mah tidak diperbolehkan atlet masak atlet nungguan itu atlet fokus latihan persiapan untuk tanding ayeuna makana nanaona orang tua nu kumpul alhamdulillah waktu di Soreang kita sampai kontrak satu rumah ke tempat lokasi pertandingan tebih teuing alhamdulillah gitu kan urang kali mah beres pertandingan nu ayeuna beres besok tanding lagi malam tidur tidak boleh begadang gitu kan adapun untuk sarapan makan siang makan malam itu orang tua ngurus gitu kan alhamdulillah disiplin benar jadi kekeluargaan anak kuat kekompakan anak kiat gitu kan nya mudah-mudahan kangge kapayuna langkung ageng teh Putra Sunda amin ta eta penten tambahan sakedik alhamdulillah Pak Ketua, Kang Usman Supriyatna, Kang Wawan, Kang Deni, oge kanggo bidadari we nya we nya. Siswa-siswi nu maguron di paguron pencaksilat Putra Sunda. Sanes kirang sono mangun teh dina acara program Mang Odi Anjang sono.
duka episode anu kasabaratus itu nya. Iyalah. Pada intinya Pak paling utami nama dongkap nama Odi oge Abah Cacacena cenah di rojo ke Kang Kuwu. mudah-mudahan sing langkung nanjer langgeng sarehat sadayana diperhatikan ku pemerintah diperhatikan ku pemerintah oke bunda-bunda engke aya perwakilan artis bukan artis olahraga mana atlet anu bisa mapakan utamana ke Jawa Barat. Margi tadi ge bocoran aya geuning Sumedang janten pilihnya. Oh jadi wakil ke Bali tah mudah-mudahan ku adik-adik bisa karaih prestasi seperti kitunya. Ya, gitunya. Hatur nuhun ka sadayana ieu nya tos ngaluangkeun waktu mau di sana sekarang sono waktu nya mudah-mudahan tiasa kapayuna tiasa anjang sono deui kitu nya nu langkung tempatan nu langkung sae kitu nya langkung memadai eta harapan abdi kali Mang Odi sareng rekan Mbah Caca pakinten sing langkung majeng lah putra Sunda ngan colereng nyemutan meureun kritik sarang-saran anu sakinten ngawangun tinangtos ku Mang Odi salawasna di anti-anti komen and like subscribe ke Abah Caca channel. Nah, sakitu rupina Gunung Catur sarang para pengurus di Paguruan Pencaksilat Putra Sunda. Nah, cara mau diajak sono, sana sekirang sono tuh mali kasangkar ku waktu. Insyaallah urang ke kapayun ka silaturahmi deui kaum itu pamungkas akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga ketepang di dunia episode misalnya.